Aduh. Iya. Betul mau buka. Puasa karek 8 poe teh slobat coba ampun deh. Betul ngalingit. Erek buka. Oh udah hareun ampun deh. Boga bapak tengan molor we jeung molor. Oh. Sare we. Ini mah kakolo teh. Anu ngagebah doraka sia ke puasa mah. Aing sare keur ngeunah-ngeunah keur ngimpi. Ngimpi sahur. Da sare wae puasa teh. Heeh, beuteung bapak ieu ngubuk wae ieu aduh teu kuat lapar. Sarua urang ge lapar ditahan. Geus kan puasa. Heeh. Ya, ayeuna buka jeung naon? Kan ayah jeung ayah wae aing era sebut ayah wae mah atuh bapak wae biasalah orang kampung mah. Yah, ieu mah. Boga bapak teh disebut ayah teh embung, dasar teh gaul pisan. Omong disebut papi meureun. Ya, bahasa budak Ngora jeung bahasa Kota beda. Ai papih naon atuh? Papih mah ka ditu papih. Nyaho teh papih? Mana ka warung kudu papih mun teu dieu ka itu. Nama papa atuh lain papi. Tah kitu geuning pinter eta maneh. Yah, minta duit atuh. 15.000 jeung ngabuburit. Sebu yang beli teh, tapi benar mana puasanya? Bener. Ya. Yakin kafe, amun duit eta sampai terbeak saya disiksa ku aing. Aja we lah. Di mana ngahulang wae? Puasa teh. Ya puasa aing. Ai maneh bulan puasa teh hulang-hulang wae. Engkena ngabuburit yuk. Ka mana tuh? Yang ngabuburit mah ka tempat nu rame, mah nya ka kuburan. Oke sih. Saya tuh. Ya, kadia. Naon tuh Mila Aisyah? Naon jadol? Orang ngabuburit ya. Hai itu, Badak di mana? tuh nyawa ke orang tangan ayo. Ayo. Tah geuning araya barudak teh. Ngabuburit ya? Yuk. Yuk. Hai itu. Yuk. Ka mana ngabuburit ya? Tuh, si Amang teh kunaon? Sakalor naon? Eueuh nya. Buah-buah. Tiga aku corona mun sih. Wah! Kunaon? Mimpi lapar, Cep. Bener seubeuh mah, mimpi lapar mah. Boedan aing tidak ngehakanan angin teh tadinya. Ya, heueuh. Bapak mana? Aya keur kalaparan. Mana rek kamarana? Rek ngabuburit. Urang rek ka bapak mana? Ayo. Yuk, ngabuburit. Mending kena keluar di luar mah sugan sangat bok angin kayak. Apa? Aduh. Lapar, aduh, aing buka di mana? Aing teu duit. Hei. Kenaon orang sawah? Eta si orang ikan. Lihat. Sabarkin. Alhamdulillah. Emang masih kejar-kejar wae puasa teh. Ke rumah aing teh ngimpi lapar di tempat bedeng. Yang bolong kieu. Anak gedenya disangka orang corona deh. Balik. Udah enak masuk sumna mantak jelema ge pasti yang kana corona. Tadi ku udah telepon pisan teh datang manten. Bumerang teh. Rek ngajak Modin ka maneh. Si masih kan sah teh ya aing. Aing geus sarua hayang Godin, anu aya anak urang. Ayeuna ka ngabuburit teh. Emang mana teh sahur peuting? Hah? Ada aing sahur teu kuat. Padahal puasa tak 8 poe. Tahun di jero. Hah?
Ya tahu na naon aing aya mah ti tadi ge atuh barang nyakan meunang. Ay sia abong puasa ngomong teh barelo. Sia ge sarua goblok barengkok anjing ngomong teh. Anya geus ayeuna mah tong ngomongkeun kitu aya teh bisa ngomong-ngomong acan mah. Ayeuna kumaha teh acara Bodin? Di mana tempatnya? Di mana sih? Hah? Oh, sahan kejo acannya. Jadi Hah? beli Di mana? warteg. Iya, orang dengan tempatnya tuh deh. Udah ini teh hayam. Saya bayawak. Pada sudah entong.